masih kene nuan wallahu a'lam gitu nya. Karena begitu kan. Kan mudah-mudahan ngabuka inanya aralangkat masih atas dibuka di itu di Mekah dekainya ya Allah subhanallah tabarakallah ayat dari Allah keur diuji lain unggul di Indonesia di negara misalnya keur diuji Gusti ieu teh beureun can kebul-kebulna acan karek sakieu ibu geuper teu reuas teu entau reuas sagala urusan eta ditantukeun ku Gusti. Cek sebagian keterangan urang keur dikandung oge nya eta opasasi tah dirinya geus ditanggung entau harima urang harima teh Bu entau teu harima sabab dirinya geus aya tulisan aya catatan teu harima yang tetep we urang mah kudu nyare ikhtiar urang mah kasar gitu entau urang mah teu kudu harima nya. Mudah-mudahan pada khususnya umat Islam sadayana anu aya di alam dunia diaping dijari ku Gusti Allah diselamatkeun tina mangpira-pira musibah ditebikeun tina bala dunia bala akhirat ditebikeun tina fitnah dunia bintang akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibu anu parantos ngajalankeun hajina sareng umrohna mugia nyata dijadikan haji anu mabrur jeung mabrur. Amin. Jadi anu teu acan aya niat mudah-mudahan dilancarkeun ku Gusti Allah. Dan iya tadi ya. Aya atuh teu abdi teh lain teu hoyong manah mah hoyong. Tapi di mana ulah aya sabab syariatna atuh urang teh ade ya ayeuna di tanggal hiji saum teu ya ya. Jadi urang mah nyaeta lamun cek abdi mah urang mah ulah naon ulah ka palingan bahasana aya urang mah ka palingan bae kitu urang ari ganjaran urang hayang atawa derajat hayang diangkat ku Gusti Allah tapi anu bakal ngangkat derajat teu dipikawe urang nya duka terang ganteu gitu duka aya perkara saeutik gitu ya Allah karena sekali ibu hajatan ya Allah atuh nabi alhamdulillah bekakan tur di tanggal hiji teh duwi ka tanggal 5 alhamdulillah rasulullah baik salut aduh ya kebal orang kebal gitu ya lalu dibahas di masalah sholat ya Allah subhanallah dengan dia tanda diri begini kata masalah ya ini dia tersenang seluruh nikmat jadi nikmatnya tidak soal itu ini nyata rek alasanna teu nyata rukun Islam nomor kalima nyata bunga hati kabare rek ngajalankeun peraturan Gusti anu peraturan Gusti Allah nyata lain hukum ke di alam dunia tapi ke dunia akhirat hukum nyata dunia di akhir kaparjaan dunia di akhir lamun kami boga akal mau beli nyata peraturan anu sejen tapi peraturan Gusti Allah sebab peraturan Gusti Allah pokok lengkap nyata jeung fitrahna manusia mengenai saya itu kade orang sadaya ulah milih nyata aturan-aturan anu saja ditanti aturan Gusti tapi kadang-kadang urang nyata kalimatna sok kageunaan sifat-sifat kamunafikan ibu percaya urang sagala perkara ditakdirkeun ku Gusti Allah percaya teu bu sagala urusan eta ditentukan ku Gusti Allah saur Nabi al-insanu yudabbiru wallahu yuqaddiru urang mah cuma ikhtiar urang mah cuma kasar urang mah cuma nyata ngajalankeun syariat Allah nu nantukeunana hasil jeung taksina Allah anu nantukeun percaya ku percaya teu